Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastasim kuring Sintabel Apriliani ti kelas 12 IPS 3. Di dieu kuring bade mintonkeun naskah monolog nu judulna Ngeunteung karya Tedi Muhtadi. Ih, ninggeus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu tara bisa dibobodo teh ya geuning. Jerawat pencet gitu. Tapi sieun peurih. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi kekek asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu keur ngacambah kaluar tina kulumudna. Mudag cahaya nu sumorot ti soca anjeun akang. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Cek batur mah beungeut kuring teh ngalah ka indung. Saur bapa oge irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung kana kening mamah. Lamun gado mirip enin. Nya nini kuring. Naon deui nya nu mirip mamah teh? Oh, bibir jeung buuk. Ciga kembar cenah kuring teh jeung mamah, cek batur. Tah, lamun palebah awak cigana ngalah ka bapa. Dina cara leumpang ge meuni ceukih pisan. Pada ngageblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa ti saha? Nya ti bapana deui atuh. Nya aki kuring. Cenah eta oge. Da kuring teu kungsi tepang. Anjeunna kabujung ngantunkeun. Mugia ditampi iman Islamna ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh. Ari itu saha? Nu muncul dina kalangkang beungeut kuring. Walah. Beuki ngalobaan geuning. Hembueng. Oh. Kaharti ayeuna mah. Dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya nini, aya aki, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh. Ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara ka diri kuring. Nya aya cinta aranjeun di diri kuring teh. Muhun insyaallah kuring tiasa miara kana cinta aranjeun ka kuring. Walungan cinta aranjeun nu aya di diri kuring moal dikokotor, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri kuring. Ayeuna mah kuring keur mejeuna bunga. Cinta mekar dina dada. Bareng jeung jerawat melentung dina ieu pipi. Terus ngarandakah kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta kuring keun cenah mangalir. Terus ka anak, ka incu, ka uyut, ka bao. Terus katurunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga. Sangkan eta wahangan cinta teh
ngamalir terus nepi samudra rahmat pangeran insyaallah. Ieu jarawat beki asak, ieu hate beki nyanyautan. Akang, ari anjeun ayeuna di mana? Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.